Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah kurang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun dedemit curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Kileksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Rombongan Bah Juhali geus pamitan ka Bah Janta yen rek mulang heula sanggeus pamitan sarta marunjungan beral miang dijajabkeun ku pribumi tepi kaburuan legeudeut aya puluhna jelema awewe lalaki kolot budak meni ngabring kanca-kanca Bah Janta rajek di buruan aya nu gugupai aya anu ngodok saku bari seuri aya oge anu ngan ukur colohok pokona mah rupa-rupa pamolahna jajab nu mulang ku paneuteuh. Hari anu lempang paneuri harita teh hiji lalaki geus kolot malah rada dongkok geus bongkok tapi jag-jag keneh hari lempang nama dititah hati heula ge kudu sajen mungeun hayang salse cenah mung kabereg ku batur nya puguh Jalil jeung masnan bungaheun nenyo kolot mencal sorangan teh ganjang dituturkeun barang tepi kanu suni Jalil nyarita rada heuras arangan atuh ki bari megatan pijalaneun eta jalma malah masnan ge ngabedegan ulak cangkeng melaung ka eta kolot. Naon ujang? Wah aya naon-naon aki. Jeung deui aki teu kudu sieun atuh. Da moal dilek-lek ku oing. Asal aki ngajawab kana pertanyaan oing atuh. Jalil tatanyana bari jeung ulak cangkeng. Ya ngajawab naon Jalu? Ari aki urang mana atuh? Di Cibulan lagi mah deket tah tukang pasir eta nyawa uing ge kudu dituduhkeun atuh hari agi tas naon ti mah Bah Janta geuning mending ngabring lobaan atuh pantas nyaksian incu ngalamar neng Eha bulan hareup rek dikawinkeun saha ijo agi teh ngaranna saha atuh nyares naon make tatanya Sujang hiup cebet pipi si aki teh dicabok bangkeung brek si aki namru mata kuatir mani ngarampeol kunyang hudang deui leungeun ngalaper pikarunyangeun tapi Jalil mah kalah molotot bari nulak cangkeng huntuna kakerot ujang nah make nyabok aki naon doma aki doma naon dosa aki teh mun hayang salamet jawab pertanyaan aing atuh saha ngaran incu aki atuh hayo jawab atuh dengan jawab becekek we kang lah aku naon ieu makanya maka aki-aki mah teu boga dosa wajar we mun aki nanya dasarnya watap jadi ujang hayang nyahok kaya ngaran incu aki mah nyaheun da lain Rusia ieu incu aki teh anak kubu Mansur di Cibulan ngaranna Jangnana si aki nyarita sajujurna gebeg Jalil ngarenya greuwas kaget ngadenge anak kubu Mansur teh sabab memang geus apal ti bareto da kungsi pasea di tempat lalajo wayang gara-gara perebut mojang anas mojang mah ku batur ari maranehna duaan pasea nobookna garing nyaki tangiring ujang nyaho nyaho atuh kasinana mah musuh koing atuh bejakeun ka sinana atuh mun bogoh ka Nyi Eha kudu ngelekeun heula kuring gitu awas ulah wani-wani nincari mah Bah Janta mun can nyemah ka kuring sabab kuring anu kabasa atuh cik edit atuh bejakeun ka sinana atuh Jalil nyaritana bari nulak cangkeng atunya puguh si aki teh meni colohok kaget ngadenge omongan Jalil anu sakitu kasarna tapi si aki teu ngomong deui reos ingit bari mawah hate nu pinuh ku pertanyaan aki-aki peot atuh uyurna mah dilarang podan sieun dijonglokeun kana gawira ku aing jejak bokongna atuh kanyahoan ayeuna mah bogoheun ka si Eha teh sinana atuh awas ya dagoan lawales aing atuh Jalil kekerot nulak cangkeng bari mureleng ka si aki padahal mah Kang cabok sakali deui jejak bokongna Kang leuwih deuleu nyabok aki-aki mah teu nikmat atuh ada geus kumaha tuh Kang urang nyobaan ngajang ka imah Bah Janta atuh
dewek hayang nyahok kana ketak bahjanta. Nah rek kumaha ka dewek atuh. Jalil jadi nekat sarta gede hate. Da boga andalantea ayeuna mah nyatana jimat. Oke lah Kang, ayolah. Bral duana lempang muru ka imah bahjanta. Di jalanah jadi catur da memang teu jauh. Jadi lagi geus tepi ka pakarangan kasampak teh loba keneh jelema. Sampurasun atuh. Jalil nangtung di buruan bari ngagorowo. Kampes. Cik lalaki nu diuk dina kursi. Di panyaweran sabab kursi urut semah ngayang keneh di luar. Can diberesan. Bahjanta aya atuh. Oh, aya saha salira teh? Cik eta lalaki bari melong teu wawuheun ka Jalil. Sabab lain urang dinya. Ayana di imah bahjanta teh ngahaja datang di jauhna. Hayang nyaksian dulurna nampak panglamar. Pangkat tanya atuh. Jik bejakeun ka bahjanta atuh. Aya semah kitu. Jik gawat atuh. Gek Jalil diuk dina kursi. Hari masnan lajak lejek bari nulak cangkeng. Jalma-jalma anu aya di dinya pating polohok heraneun. Barudak mundur sieuneun. Tekung silila jol bahjanta rada leuwas di bejaan kitu teh. Paranggok jeung Jalil lumayan rada ngarenyag. Tapi gancang nyumputkeun semu. Geuning jeung Jalil. Mangga kalebet ujang. Di dieu we mah. Jalil nyaritana kitu bari tumpang kaki. Malah mah diayun-ayun diucang angegeun. Aduh girang saya ujang. Tadi mamuning mah saya di panyaweran atuh. Bahjanta ngajenghok. Ngadenge kekecapan kitu ti Jalil. Leuwas ngadeng omongan Jalil gitu teh. Sabab ingat basa Jalil datang kadinya. Tapi bahjanta teu loba omong. Manehna sadar kana naon-naon nu bakal tumiba. Gek diuk dina kursi gigireun Jalil jeung Masnan. Aya naon ujang teh? Hayang tepung jeung Nyi. Kuring teh mah. Tepung jeung eha ge. Bahjanta teu kebat nyaritana. Beuki kaget jeung bingung. Make rawas atuh kan aya ayeuna mah lain kan teu dititah ka ninina moal nya tas dilamar geus dititah ka imah ninina orangan atuh. Gejang ulah lusuh. Aya naon ujang teh nu sabenerna ide. Pok nyarita ka Abah terus terang. Kitu nya. Rek terus terang-terang terus atuh. Bisi Abah hayang nyaho mah kuring teh geus sataun ngincar Neng Eha atuh. Tegasna Neng Eha teh rek dilamar ku kuring atuh. Rek dijieun pamajikan saumur atuh. Moal dilalaworakeun atuh. Moal dipangnyanongkeun atuh. Tapi rek dijieun ratu ku kuring. Tah kitu atuh. Gebeg. Bahjanta ngarenyag reuwas. Mani asa ngadenge kelap tengah poe ereng-erengan. Sabab teu nyana bakal ngadenge omongan kitu ti Jalil. Aduh, Jang, kumaha atuh? Elat ayeuna mah. Sabab urang Cibulan teh geus ngalamar. Malah mobil pisan. Karek rengsek. Mira, gua ari Abah kudu ngabatalkeun deui mah. Teu piraku atuh. Mun nya manarima kana panglamar ti kuring. Naon salahna lamun lamaran sinana dibatalkeun atuh. Sabab kuring geus leuwih teh heula datang ka dieu. Ngan ku Abah teh teu diidinan tepung atuh. Sakitu Nyi Eha aya di imah. Make disebutkeun eueuh atuh. Kumaha lamun Nyi Eha dipaling ku kuring. Nah daek atuh. Abah mah ngahina ka kuring teh. Atuh. Jalil nyarita terang-terangan geus teu aya kasieun. Bahjanta ngahuleng asa kapeupeung mamaras. Ka Jalil teh memang ngewa teu resep boro-boro hayang mulung minantu. Tapi ari dikitukeun mah teu burung reuwas. Darumasa geus ngabobodo. Basa Abah jeung Nyi Eha ngobrolkeun Kang Jalil. Kuring jeung Kang Jalil teh ngintip di bibir. Bah, Masnan namahan kabingung Bahjanta. Aduh, jang hampura, sakali hampura. Abah teh. Tong loba omong atuh. Ayeuna mah kari milih, nah rek milih sinana anak kuku Cibulan atawa rek milih kuring. Incuna mama kuku hormat ti lemur dongus. Kari kitu atuh. Tapi jang, anak Abah geus resmi dilamar ku jangnana. Atunya gampang, batalkeun wae atuh. Teu bisa jang, teu bisa. Nya kajeun teu bisa mah. Tapi Abah ulah nyalahkeun kuring. Isuk jaganing geto mun aya kajadian atuh. Ngancam ujang teh. Lain ngancam, ieu mah ngabejaan atuh. Sabab kurang kumaha ari kuring. Karasaan mah sopan satria. Teu susulumputan.
dikayang kana kabah dinu caang langsung datang ka batana atuh teu poek dinu poek teu bari sidang siroka tapi abah teu narima dibarengan ku ngabohong jeung ngahina atuh. Jalil jadi capetang ngomongna kasieun eueuh perbawa cima teh ulang Mbah Janta ngahuleng teu bisa nemalan diomongan kitu. Jo KRT ngahuleng deui colohok nya Jalil aya di dinya. Kayaan di imah anu tadi suka bunga ayeuna ngadadak sirna. Timbul kabingung ditambahan ku kasusah ku ayana omongan Jalil gitu. Jalil seurijung nangtung. Tah, makuri maka cidami harapna kanyi atuh. Rek pikiran deui sing asak atuh. Isukan kuring rek datang deui atuh. Jalil nyarita kitu bari jeung leos ini teu ngalieuh deui. Si Masna nuturkeun bari kekerot. Mbah Janta colohok. Nu harita nyaksian ukur gogodeg. Beginilah Jalil teh beuki jauh lempang dituturkeun ku si Masna. Hate Mbah Janta panas asa dihina, asa ditacampah ku Jalil. Nyal amek bijil amarahna. Jero ka Pak RT. RT. Ya kodek Mbah. Eron. Cek RT. Nanti tadi geus aya tukangeun Mbah Janta. Salukan batur. Sieun ngariung di dieu. Kijuma Iding Saca Odo jeung Yuli siaga dieu. Nu disebutan ngaranna jual-jual daratan. Da kita tadi ge ngadarengekeun ngan teu milu campur. Rob ngariung. Aya naon tuh Bah? Hari maneh ngadarenge kana omongan si Cuig dah. Puguh we tuh Bah. Cek RT. Sejen kayak gitu deh naremalan kawas Pak RT. Syukur ari kitu memereun geus ka hati eusina. Taina abah teh lieur ieu. Semuanya ari kudu ngabatalkeun panglamar ti jangnana mah. Jeung deui rek sabadin teu doa da ka si Jalil mah. Teu suka dunya akhirat aing mah. Jadi kumaha tuh Bah? Manehna ngancam ka Abah. Ulah eleh budak satebak lah. Saha nu berak Abah? Kudu nyehok kana naon-naon anu kudu dibilang Bah. Jik jalankeun kumaha we? Benerna kumaha? Dik, sejen si Lirere teu ngaromong tapi ngarti kana maksud omongan Mbah Janta. Harita keneh tinggal leos ini iwati RT nu henteu teh. Limaan ngalut mudak Jalil jeung Masna nu ini teh Kijuma, Iding, Saca, Odo jeung Yuhri. Kabeh dulur Mbah Janta. Garagah da tukang meruhkeun muning ngamuk. Komo Kijuma mah. Muning galak ge bisa dirubuhkeun ku sorangan. Nu matak barang harita ngadenge kalakuan Jalil kitu hatena ngaheab panas. Asa dihina ku budak satepak. Lempang pangheulana. Betul. Modal pemikir nu kieu mah. Langsung ke gawe. Tuman. Nah, sana teh. Ini bebenyit nyaluntang teuing. Pira ku kolot urang dihina. Rek cicing wae. Cek Kijuma bari jeung ngakidir nafsu. Bener kalah. Pira kau keluar si Jalil. Cek Saca. Kabeh ngagidir nafsu. Amakeun ka Jalil nu geus kumawani ngahina ka Mbah Janta. Nu karek bieu tas narima panglamar. Asa pira aku kudu dibatalkeun onaman. Nyar-nyar pipanyakiteun. Ari Jalil jeung si Masnan harita teh leumpangna salse. Malah mabari jeung sempal guyon gogonyakan suka seuri bangun galumiraanaker. Leungeun teu daek cicing bari ruara wel sakapangihna. Aya tangka cau batur di kade. Aya pager di dudut. Mae kudu nurut ka dewek atuh. Sabab dewek boga jimat ayeuna mah. Dewek teu boga kasieun, teu boga kahariwang, sabae oge disanghareupan ku dewek. Mun maneh bela ka dewek, tangtu dewek ge bakal mulang tarimat ka maneh. Cara bieu tak kudu kitu. Bagus eta teh kan. Ceres eta ngaranna. Ari akang. Bela ku can percaya kana kabela wing Kang. Panti bareta ge wing mah ngawula ka Kang. Kurang kumaha? Benar? Heeh. Ieu mah ingatan bisi bohong atuh. Sabab sakapeung mah maneh teh sok milu ngahina ka dewek, matak panas kana hate atuh lah dianggap ngahina tuh Kang. Mun pareng aya omongan kuring anu matak sedih, matak nyeri atawa matak nyentuh kana jantung, eta mah banyu Kang. Lainnya an intermeso Kang. Bener-bener maneh anu pinter atuh. Barang keur suka bungah kitu. Korosak gajleng tigigir aya anu laluncatan. Ting bedega ngahalangan jalan. Aya nu nulak cangkeng, aya nu molotot bari udud. Mana horeng Kijuma jeung baladna geus tapi kadinya.
Gebeg Jalil jeung si Masnan ngarenyag kaget. Duana silih reret. Jalil, rek lumpat ka mana sia teh? Munya sia lalaki mantang calohok sia. Hayo, geura singkir urang pada nyekel sabuk bilang tatu sia. Cek Ki Juma Langsung nantang ka Jalil. nyapuguh Jalil teh mani colohok Komo si Masnan maka cida kagetna. Duana teu buru-buru nemalan kalating lali. Geus silih reret. Teu aja kawan kan. Bawa sekalian. Cek saca. Ish. Naon-naon ge kudu bogoh jajaranana. Urang tanya heula, urang bere kesempatan. Pikeun milih piambaheun. Mun keukeun teu hayang ngalamar ka nyeha. Nya urang podaran lah. Cek Ki Juma bari karegeteun. Ngadenge omongan Ki Juma kitu. Sakilat ge kaharti ayeuna mah atuh curing hak Jalil teh. Karena beunta huntuna kakarot bijil amarahna. Mun geus ngadenge ngaran Eha mah teu bisa tenang hatena. Aki-aki teh awat atuh. Rek naon los-los ka dieu atuh. Aya urusan naon jeung si Eha. Sia teh dikita ku bah jantanya. Deuleuh, rek cocokan susia. Ngara ulah kaneng wae sia. Ayo, mending kocor atau mending mapohokeun Eha. Juma maju salengka. Naon maksud aneh atuh aki-aki? Aduh eta kakolot sia kumaha bari ngomong kitu. Jengekeun ku maneh. Jadi Eha teh geus dilamar ku jangnana. Sia eueuh hak pikeun pipilueun. Kana urusan batur. Awas. Sekali-kali dia datang ke ieu bajan tadi cacak wae. Kadang ku maneh na atuh. Jalil ngareret ka si Masnan. Anu saja nama Masnan teh sieun beungeutna meni sepa. Kadang Kang sok ajunan. Lain maneh teh rek bela kadang we atuh. Urang diajar galut atuh. Kira kurek eleh ku aki-aki atuh. Ayolah. Nah, ada masieun. Cek si Masnan. Ngadenge omongan Jalil jeung Masnan kitu, Ki Juma jadi budal amarahna. Setan alas ieu mah ngahina ngaranna sia. Rasakeun bangsat. Cia, bajar sia bari. Sebut. Ki Juma narajang ka Jalil beureup mani nyemuk kana beungeut. Lop, Jalil ngelopos. Beureup teu keuna. Tapi Ki Juma lain jago sakatiga. Sakilat leungeun kencana maju sia gebro keuna kana dada Jalil. Aduh. Soloyong awak Jalil sesoloyongan jika salaton. Sok sanajan sesoloyongan ge anger we atuhna ka bawa mitra. Keur kitu heat cekuk dijajak bujurna ku Ki Juma. Gobrak bro kana kamalir. Si Masnan panas hatena. Najan tadi sieun ge ari nanya baladna nam rumah jadi amak. Serut narajang angkoh nama rek nonyok hulu angun Ki Juma. Tapi Ki Juma awas panona. Kap digelang leungeun si Masnan ditewak dicadut sekaligus. Seak tolonyong bro kana pager. Aduh. Terus ngajungkung kuniang hudang ngalaunan. Katara tarangna bared kana tihang pager. Sok sia rek ngajago ada aing. Maju deui sia. Mun nya mah kawari maju sia. Ki Juma lajag lejeg nulak cangkeng. Kodo saca jeung hiding ting pedengkreng nulak cangkeng ari juhri ngadeugetan ka Jalil. Ari teh Jalil cangkat ditanya deui. Hiuk gebro punukna diketig. Goak Jalil teh ngagoak kudu-puluk namru deui. Sirahna karasa lieur teh nyawan asaranyai kararoneng. Paneunggeul juhri lain lumayan. Mata lieur kana sirah. Bagus juhri. Begitu euy. Oh, kade saur itu bisi kaur. Juma nunjuk ka si Masnan. Kan ukuring lah. Cek saca bari terus ngadeuketan ka si Masnan. Bareng jeung kitu si Masnan ngarasa seber hatena. Manehna teu hayangeun maju deui. Cung nangtung maksudna rek lumpat tapi karek ge salengkah dikael sukuna ku saca. Tolonyong bro nangkuban. Hahaha. Bangkok na ucap ce. Udah. Wanyang bajai di darat. Terus siap. Cek saca bari terus ngadeuketan ka Masnan. Kuniang Masnan hudang bari marurung terus nangtung di jari jeugan. Ret ka saca panuna molotot huntuna kakerot. Ari kaamek mah aya keneh. Geus ya. Kabogohan. Masnan bari kakerot. Nah, dah reupun ge bisa. Ya, rasakeun. Hiu, coba. Pipi Masnan kenca katuh dicabok lenggak. Masnan ngalenggak blok labuh diu. Terus marurung aduh-aduhan.
kaki Juma seri panujuan nenyo sikap saca gitu teh. Halus cah halus gitu we ngawara buanyit kurang aja mah euy. Keun antep heula euy bisi modal manten. Jalil jeung si Masna nalamru. Buanana teu bisa hudang sirahna lieur tenyoan ranyai kararoneng. Ki Juma jeung baturna ting bedega nulak cangkeng. Jadi hudang sia. Aing rek nanya. Ki Juma kasih Jalil. Tapi Jalil teu nemalan jeung teu hudang deui. Ngarasakeun punuk anu nyeri tapak ngetig jeung dada karasa eungap. Beureup Ki Juma asa teuas pisan. Nyeri maneh nyautan. Atuh Ki Juma teh ngelehan manehna nyampeurkeun ka Jalil. Jalil. Mun sia hayang keneh hirup. Ulah ngajago deuleu sia. Nyi Eha ulah diganggu. Sabab geus dilamar ku jangan mana. Ayeuna sia kudu wakca ka aing. Rek ngaganggu deui atuh mah jawab sia. Cek Ki Juma bari nulak cangkeng gigireun Jalil. Tapi Jalil teu nemalan kalah muringis nahan kenyeri. Ari hate amak ka Ki Juma ngan teu wani darumasa eleh jajaten. Ki Juma pusing heak ceku pepeuteyan Jalil ditajong. Cengkang Jalil ngakuling bari muringis. Kuningang hudang deui lalaunan. Juma, aing ge nyaho atuh, sia teh tukang ngajaga muning atuh. Sia teh anak buah Bajanta, kabisa maneh ngukur ngagugulung muning atuh. Beda jeung dewek turunan mamaku Muhammad. Bagus tong ngabacot wae. Dah, ku aing moal ditenge atuh. Sakitu geus rek modar masih kene bisa ngahina ka dewek sia. Dasar tukang ngahina sia mah. Kasasaha ge ngahampas we. Awas boga beungeut anu moyol di batu we sia. Tong agur ku payung butut sia. Uyup. Kejaman sia ayeuna mah deuleu. Pengajaran ka sia dengan si Masnen. Kalakuan sarua jeung maneh. Usajen mah kabeh ge sabaleun deuleu sia. Sabi sia teh goreng batut, goreng lapah. Rogan deuleu sia. Berupa jika monyet teh sia. Kalakuan kawas curig sia. Ki Juma laklak dasar nyarekan ka Ki Jalil. Orejat Jalil hudang. Hatena panas ngadenge omongan Ki Juma kitu mah. Heat leungeunna rek diheumatkeun ka Ki Juma. Tapi kep ditewak kitu Kang ku Juhri. Langsung diparilitkeun atuh mani malengking Jalil teh. Aduh. Awak dengdek beungeut muringis nanyok kitu Ki Juma atuh leungeunna hiuk cebet. Dipake nyabok pipi Jalil kocak ngagoak. Cebet sakali deui lengrek Jalil kapaehan. Kulahek bru namru nyangkorah di sisi jalan. Aduh tapi kakitu sia meureun. Yah balik deui. Cek Ki Juma bari ngaleos. Baturna nuturkeun ari Masnan colohok bengong. Kaget nenyo Jalil anu namru teu usik-usik. Gue reuwas atuh Masnan teh. Sok sieun si Jalil pae. Menang sajongjongan mah si Masnan ngahuleng. Teu usik-usik kacan. Teu kanyahoan Ki Juma jeung baturna geus jauh. Balalik deui ka imah Bajanta. Angin leutik ngahiliwir daun cauting aroyag manuk recet di sarada. Di kajauhan kadenge sora anjing ngagogok. Si Masnan ngahega kawas nu kacida capena. Geus leler kareuwasna jung nangtung sarta ngadeuketan ka Jalil. Kang, alah, piloloyan Kang geuning akang teh. Diparengkeun ponok jodoh ponok umur. Hampura kuring Kang. Keun we Nyi Eha mah. Ku kuring rek dituluykeun. Aduh. Si Masnan ngusapan dada Jalil samarukna Jalil teh pae. Brai panon Jalil beunta. Buncelik mani beureum jiga nu mabok korejat hudang. Awak naon sia teh Masnan? Kebek. Masnan ngarenjag terus mundur salengka. Leungeunna mani ngalaper beungeutna sepah teu nyana geuning Jalil teh hirup keneh. Masnan kero sia. Naon sia teh? Atuh. Da teu naon-naon. Teu naon-naon. Masnan gugup. Jung Jalil nangtung terus menerkeun calana anu rek morosot. Buntuna kakarot beungeutna nu goreng patut beuki pikasieun. Amakna geus lain lumayan. Dikira aing geus modar atuh. Aing mah ngahaja deuleu. Arah teh dicabok deui ku si Juma atuh. Sabab kokodna teuas jiga batu atuh. Ieu pipi aing mani asa sempal atuh.
ari sia ka aing teh kalah ka ngadoakeun modar atuh. Ampun Kang, ampun. Da rumah sa ngadoakeun modar. Rumah sa ge rek bebela ka Kang. Keun bae nyeha mah kuing rek pitulikeun, tapi ari akang hirup keneh mah. Ya keur akang we. Hiup ceber. Si Masnan dicabok. Aduh. Ampun Kang, ampun. Masnan mending abang kieu brak deku barinya kelan pipi. Kurang ajar atuh. Lain bebela gitu mah deuleu. Bagus. Bisa mat ayeuna ka hareup. Sia tong babarengan deui jeung aing atuh. Teu butuh ku balat jiga kitu. Katut atuh. Sorangan ge aing mah. Sorangan ge aing. Ludeung atuh. Kang, ulah gitu Kang. Kuring hampura Kang, hampura 7 ekor atuh. Aing ge amak deuleu. Leos Jalil teh gini bari muruku sunu sunggut nyungcung jiga anu dagang asipan. Hatena panas, dadana pinuh ku amarah. Utamana amak kaki Juma anu geus kumawani ngahina ka manehna. Jadi nate kabah janta ge amak kanyeha nya kitu keneh. Nenyo Jalil ngaleos, Masnan rada reuasin. Korejat hudang tuling udag. Kang, leluasan Kang, ya kuring lakukan Kang. Jalil teu nemalan. Bari jeung baeud teh terus leumpang maning ngagedik. Anuna molotot tapi teu menyo kana tincakeun leungeun ngageter amek. Red kana tangkal cau hiuk gebro tangkal cau ditonyok. Tapi kapeungas terus leumpang deui mangih tangkal gedang hiuk gebro ditonyok koleang gebro. Sirahna katinggang gedang. Musejen kana tonggong jeung tak-tak. Jadol gedang eran aduh. Jalil muringis gongan leungeunna teu cicing gedang ge amek meureun. Kade tuh Kang. Naon sia? Masnan. Geuning sia nuturkeun ka aing atuh. Di da kuring mah satia keneh Kang. Bisi akan cilaka. Rek saha nu nulungan coba. Naon sia? Aing mah moal cilaka atuh. Geudig leumpang deui manidanga teu nenyo kana tincakeun bakat ku amek. Si Masnan leumpang deui nuturkeun Jalil. Keur kitu lara kasasak. Jalil pohoeun nakeur malaweun. Barang ngalengkah los. Teka teu nincak sasap, juralit gurubang. Gero ngakorowok menta tulung-tulungan. Blek ninggang leutak, wujudna nyeblok untung teu luhur. Aya we 1 meter leuwih mah meureun. Tuh nya, mata ke ulah sok. Siga nu jago menimung rek ditulungan. Rek rasakeun. Wilo jeung geubis Kang. Lar si Masnan meuntas mapai cukang nu dijieun tina awi golondongan. Dijajarkeun 2 dengan reret-reret acan ka Jalil anu bujurna nyeblok kana leutak. Dandeung si Masnan leumpang mapai cukang nu dijieun tina awi golondongan. Geus rada anggang ngagigik seuri nya puguh Jalil teh amekeun. Terus gegerowan ngagorowok tulung-tulungan ka si Masnan. Mong tolongan sia Masnan. Tolongan sia jurig. Cek Jalil. Si Masnan teu nemalan regeureun heula leumpangna terus malik ka palebah solokan. Katara tangkal kirinyu oyag-oyagan. Jigana Jalil muntang hayang hanyat. Eta solokan teu jero tapi gawirna laleueur jeung loba cucuk deui hese nincak. Katayap si Masnan leumpang ngadeuketan ka sisi solokan. Tapi teu nemongan ka Jalil. Geus tapi regeureun terus ngadakom bari nyerengeh. Masnan atuh, tolongan aing tolongan atuh. Tolong. Kadenge deui Jalil gegerowan. Kucuprak kadenge nincak deui leutak jigana mah ti kosewan. Si Masnan diantep teu dipalire. Kadenge gegerenengan Jalil teh amekeun ka si Masnan. Pedah teu aya wae nyampeurkeun malah mah make jeung ngancam sagala. Awas ya, mun minta lauk mah dibere ku aing sia. Kurang ajar. Apa rek ngarawe sorangan. Nyaho ieu balongna. Emang si Masnan bari terus nangtung. Ngadeuketan ka sisi solokan gebeg Jalil ngarenyag. Geng sia, acan jauh atuh sanan. Hilik, engka atuh. Tong ka aing, teu butuh wae mah sia. Tong kitu Kang. Nah, abet luluasan teuing hirup teh. Euing mah lain teu hayang nulungan. Tapi mikir heula. Barang dipikir ku uing ka sawang. Mun akang teu buru-buru hanyat, bisi digusur ku keuyeuk kana liang. Mangka ningkang keuyeuk di dieu mah galak. Sok nyapit siki.
Ya tak si Kisalak. Kade Kang. Heuk mending ngagayot. Kareng sia. Gawat aing tulungan atuh. Sadorkeun leungeun maneh atuh. Sanan, gejol. Atuh. Ya heuk atuh. Tadi gek ditulungan. Sok muntang ka dieu kana leungeun uing atuh. Bablong sia nurutan wae ka aing. Sorry, Ces. Si Masnan nyodorkeun leungeun ka Tuhu. Ka Jalil. Ari leungeun kencana muntang kana tangkal kelor sagede leungeun. Jalil atoheun ajan bari jeung bangkeun oge teu burung muntang. Kap silih cekel Jalil muntang kana leungeun si Masnan, tapi keur kakagokna patok tangkal kelor teh potong. Grubag bru duanana ragrag kana leutak. Jalil katilihan ku si Masnan ngalalep pisan kana taneuh ledok, mangkaning loba lele konengna. Gero sia. Kunaon sia sanan, gejol. Aduh, yeuh aing kana batu atuh. Gero sia. Aduh. Jalil muringis. Kuniang si Masnan hudang bari ngusapan tuurna. Saruah nyeri ngadupak tunggul. Jung nangtung baju jeung calana pinuh ku leutak. Komo leungeun mah ramiping lamokot ku leutak solokan. Baik madu tadi haja Kang. Tuh teh tangka kelor dipake pamuntangan teh beungas. Gero sia gero. Ka aing teh kalaka namahan siaka. Jeung bujur nyeri deh. Nasib. Jalil ngudiang hudang lalaunan. Gap kana saku. Melang bisi batu jimat murag. Hadena aya kene. Ampura we Kang. Ayeuna mah da sarua bobolopot ieu. Urang mah kadinya tah. Akang mah bodoh atuh mun tiap tadi kadinya. Beureun geus hanya tadi oge. Si Masnan nunjuk ka deukeut tangkal jame. Didinya aya akar labu malang, aya batu deui keur muntang. Jalil teu ngomong, manehna ngumah heula calana anu jeblog ku leutak. Si Masnan oge nurutan sabisa-bisa ngumahan leutak. Teu bisa bersih pisan da caina kiru. Ngan ukur bisa muragkeun anu naramlogna wungkul. Geus kitu duarna tingkarayak kana batu muntang kana tangkal jame. Nincak kana akar labu kalacat ka darat duanana ting laliut sieun aya anu manggihan. Era temen gede-gede ragrag kasolokan. Aduh, jalol teh. Dasar keur naas atuh. Ka mana meuni ngan naas wae. Sanan. Urang narobos ka kebon sampeu Kang. Engke datang ka pancuran Mang Uih. Sagina ge gede ngagolontor. Ilah, urang mani didinya sekalian. Heeh. Nam atuh. Maneh di heula atuh. Bral duanana laleumpang ting kurusu ka kebon sampeu. Ngahaja motong jalan. Daerah rek mapai jalan anu biasa mah bisi tepung jeung batur mangkaning pakaian bobolokot kulita. Bekungsi lila gok ka sisi balong. Kebeg duanana ngarenyag. Lantaran tampian teh pinuh. Awewe bungkul deui. Malah di antarana aya Nyi Ijot nu kungsi di anjangan ku Jalil. Rek duanana eureun terus mundur deui. Cilaka, si Ijot aya di dinya nan. Mah kagokan lah. Sok terus lah. Nyelang-nyelang teudeung. Sababun lain di dieu, di mana deui atuh? Da tampian sejen mah kudu ngaliwatan ka tengah lembur heula. Hanya bangun naik muriling ka togo. Beureun 5 jam mah di jalan oge. Aduh, heuh. Kumaha atuhnya? Hebet kumaha atuh. Mending oge di dieu kagok. Era dulu loba awewe. Gaya si Ijot deui. Atuh kan wae Kang. Kan wae batok sia. Aing mah era sia kunyu. Mitra kaum dangu keur pahareng-hareng kitu gero teh ti tukangeun aya anu ngagorobok. Kadengna teh dikareuwaseun lantaran sapina lumpat tambangna resot. Pamugatkeun sapi. Datang gogorowokan teh. Baju tunjuk ka palabah Jalil jeung si Masnan. Gebeg nu duaan teh ngarenyag mangkaning nangtung dina tamakan balong. Kahareup mudun jalanna leutik sedengkeun ka tukang sapi jalu anu tandukna rangae lumpat mending ngagurudug. Aduh, kumaha urang nan? Eta sapi atuh. Jalil. Maju Kang, maju. Maju, buru maju. Si Masnan nyurungkeun bujur Jalil. Tapi nu disurungkeun mung maju. Daeraheun kudu dicai teh. Adi sapi deket manten. Atuh kapaksa si Masnan teh nubruk Jalil. Kolonyong bujubar ka balong.
cai tapi kamuncrat ari sapi labas ngaliwat teu luak lieu. Cerit nu ditampian teh pating koceak mangkaning aya anu keur mani. Baturna ting carerit nu mani murungkut nangkep harigu. Sedangkeun di balong kadenge nu ting kecebuk. Si Masnan jeung Jalil kukucuprakan di balong. Mangkaning jero semet cangkeng. Sabi eran, arang jadah kurang ajar atuh. Awas ya dikadek aing atuh. Aing sapi nu jero mah. Udah itu tuh udah angon tah. Cek si Masnan. Kare deui, kunaon nyurungkeun aing atuh. Da sieun ku sapi Kang. Nah atuh akang cicing wae. Taleus tadeng ieu. Nanam hanya atuh. Wanana ting kucuprak muru ka sisi balong. Cerit. Nu dina tampian teh ngajerit. Pating koceak budak awewe nu keur mani can lantis. Sabun can bersih ari rek bersih era kudu ting gurubag ka balong. Mitra kaum dangu awewe teh ting jarit bari murungkut uman imen ngabunian awakna. Gero ka baturna menta di pangyodorkeun samping. Atuh Jalil jeung si Masnan kapaksa mundur deui. Ari sabab dan palebah tampian nu babari keur hanya teh. Dinu sejen mah hararese. Kapaksa teh dua nana ngahenen di balong. Aduh, sia teh beak tangan, joing sia. Cek Jalil. Dina tampian pak-tik-pak di samping mani na can bersih geus di samping. Daerah kapargo ku Jalil jeung si Masnan. Batur lagi meni reuwaseun. Nyi Ijot kakerot. Si nurus tonyong sia-sia tah adol. Ayo kapatutna, keur goreng sopak teh, teu gableug ka era. Nanaonan make ngintip anu mandi. Puas di dupak sapi. Mun madar sakalian tuman. Cek Nyi Ijot. Nyangkana nu duaan teh tas ngintip nu keur marani. Aduh. Eta ngomong ngali rarangu. Saha anu ngintip Nyai? Akang mah cilaka deuleu rek didupak teh naon. Pohara mitra hanya kabujeng neng nong. Rupina dinten ayeuna urang cekapkeun ka diri wae. Hapunten samudaya kalepatan. Dedemit Curug Sanghyang karangan Kileksa. Insyaallah enjing kumang barna urang teraskeun. Atur nuhun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.